matak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan. Teras kinarilan kapanggih deui jeung anu gede huluna. Eta huluna gede. Mani sagede gunung eta huluna aya awakna meleutik kitu. Barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu sohoreng eta jelema adigung adiguna. Jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun. Tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena. Teras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna. Eta beuteung gede amat mani sagede gunung mamani nyempluk. Ari kana beungeutna mah kinarilan asa-asa wawuh pala sadere. Aduh, ieu pohara itu beuteung kunaon teh beuteung. Aduh, cenah kuring teh boga dosa, kinarilan dosa naon? Kuring teh sok ngadaangan barang haram, barang nu mabok-mabok, minuman-minuman, jeung kuring teh sok timbul syirik pidi ka batur. Kitu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur, bahaya. Beuteung nepi ka gede, kapendak ku kinarilan. Pangbejakeun kasadayana rahayat gitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring gitu tah cekeun eta si jalma teh ka kinarilan teras manggih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing. Masya Allah mani ngadaling-ling seungit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisan sareng aya lapang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jeung aya merek surga. Barang seungit ditingali aya panto aya lapad la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga. Teras kinarilan ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga. Barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga aya anu ngajawab atuh acan waktuna anjeun mah can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki dua hiji jeung rahayat anjeun nu hiji jeung anjeun anu hiji keur rahayat anjeun nu hiji keur kinarilan nyaeta kinarilan dia di pasian buah holdi ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat anu akhirna ieu teh pala saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir jadi hanteu katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah kinarilan teh asa ku anyar keneh dah pala saderek ieu si cau amon teh geus asa cau amon geus asa pala hadirain keur digarali we sebab janji di mana cau amon geus asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir moal aya nu ningalieun terkacuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf moal aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Basar ahli tasawuf
nyaeta para saderek Ki Basar nyata eta Ki Basar ngan anjeun kapipir iman barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana padahal kinarilan aya teu aya anu ningalieun ka kinarilan iwati Ki Abdul Basar kinarilan teh kapipir jalana terus asup ka imah saur Ki Abdul Basar dulur-dulur sing tenang ayo geura sarolat bae ka masjid sanajan ieu kuburan kosong tenang cek Ki Abdul Basar Arataliba dunya wa intala umruhu wa nala minadunya surun wa an'ama kabanin mana bunyan nahupa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama Jalingkeun ya pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masingku mati sarolat ahli-ahli tatangga-tatangan kosong eta kuburan sajabat ti ka Abdul Basar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung ante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madorat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngawong hormat batur-batur kabeh salat pala putrana ge sadana salat Ki Abdul Basar anu ngajemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan kapipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngaran asal mahanteun neulah sing getol ari ibadah dulu sing getol sarolat kanu mayit eta kasebutna dilayatku ahli-ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana kumpul sadayana rakyat anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong gitu saur Ki Abdul Basar tenang insyaallah tenang digulung di pandian reang anu menyencerikan
saware amak-amakan kacara jalma nu edan si mayit nalangsa ceurik ngaruruan maulah tarik ngucurkeun cai sing apik ulah arek matarik tarik tah barang baralik sarolat di masjid nembe cek Abdul Basar hayo geura nepangan ama anjeun anjeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin ki Abdul Basar anu ningali teras kinarilan teh dilabah dinya dirangkul dicariuman di rupa-rupa anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapenak jeung si A si B kitu jalana dulur-dulur kuring kapenak jeung bibi kauring bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang dikulilingan terus si horeng eta teh boga dosa akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan kitu siksaan ti Allah tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka Pangeran kudu getol mababacaan teu kinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung-adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede sagede gunung ku sebab takabur dulur-dulur singkade lugudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede pernah deui kaula menah aya hiji jelema anu beuteungna eta mah gede sagede gunung Gusti pohara eta beuteung nepi ka sagede gunung si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nimbulkeun sirik pidi malah jelema eta sok tukang luluh ka batur beuteungna gede sagede gunung barang geus datang ka kubur rondina ma pinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa di urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan kata kaburan keur hirup barang parantos marana eta dina majarolama repu padung repu lemah ngarasakeun mahan tegeuna kitu wayana salametna kinarilan teh seorang pohara hiji bana nu ditasawufkeun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngan tinggal mayit cunggelik eta mayit malarak lirik taya batur mah geus baralik
barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan ma'rifat karas pisan mariksana saperti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena pangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa jawab mokaha salamet teu meunang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maut kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maut nu beunghar bakal maut nu malaras bakal maut teu bada ti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuheung ai beak bari jeung laku mah aya sampeureun maut ge leuheung ai bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat tapi lamun manusia maut teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.